Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daun deui sareng mangking ce. Alhamdulillah kanggo ditayana tiasa hadir deui. Satu acana dikawitan simkuring nganuhunkeun antos like, komen, sareng subscribe-nya mun dina channel Dongeng Nusantara. Hitung hiburan mohon ieu mah hiburan. Manuhunkeun nya ka saha wae di mana wae atos ngadangukeun mugia sing pada sarehat mohon sareng digampilkeun dina milari rezekina. Urang neraskeun deui hanca dongengna dina judul Randa Anyar bagian kadua. Ieu teh dianggitna ku Bapak Rahmatullah Ading Apandi. Kumaha lajengna ieu carios? Mangga urang kawitan. Den, parantos siang kadenge bicioh sorana pegat jumarijeg deui kuring hudang nya bae geus tabuh 8 leuwih saparapat dina jam plak mukakeun lomari geus kosong pakean kuring geus dipindahkeun kana koper ti kamari keneh. Tinggal upak luhur pakaian salaki kuring jeung dina upak katilu bae tumpukan leutik pakaian sicikal ajenjen hareupeun lomari. Tepuguh laku tepuguh anu diilikan. Enden meni asa kagebah ku sora bicioh di tukangeun bari ngalieuk ka manehna ceuk kuring lalaunan. Bi, buka deui koper kuring teh bi bicioh. Pakaian si Ujang mah kudu di kana lomarikeun deui nya. Apan jadina mah moal dibawa si Ujang teh. Rek di dieu we nya jeung bibi. Kadenge bicioh ngagusur koper demi kuring kawas tadi ngajenjen hareupeun lomari teh. Sakedeung deui boa moal kungsi saminggu ieu lomari tangtu geus pinuh deui ceuk dina hate meureun di dieu teh geus ana umpakan urut papakoyan kuring eusina bakal jadi pakaian anu anyar. Najan tangtu sarua ari samping jeung kabaya mah ngan pasti sejenna mah sagala rupa lain pakaian bawa kuring bareto memeh kawin atawa meunang nuntut melian saenggeus rumah tangga. Kagebah deui bae ku sora bicioh ngadehem taksiran rek ngingetan tapi hese pi kecapeun nana. Sok atuh bi pakaian si Ujang teh kadieukeun deui nya binya ceuk kuring bari netep peta ngajenjen dihareupeun lomari teh dilieuk nampanan ku leungeun kenca oge baju si Ujang tina leungeun bicioh taya hiji anu kaliwat boh calanana
boh bajuna memeh diteunden deui. Kana umpakan lomari diciuman heula dibaseuhan heula ku Cimata beres disaumpakeun jeung nu lanceukna. Tah bi kade atunya sing beres sadayana. Yeuh nu lanceukna mah kudu belah kencanya. Ari anu adina mah tuh di ditu belah katuhu. Me HP binya ulah diacaknya. Tah ieu mah yeuh pakeun paragi sakola. Ieu mah paragi sapopoe nyabinya ulah ditatap we nyabi. Cek kuring duka kadengeun pisan duka henteu ku Bicio teh da karasa ngomong pegat-pegat malah teu ngaleunjeur acan boa. Saenggeus beres meresan pakaian kakara kuring malik. Angkeuhan mah hayang antare pisan. Gek diuk tapi teu bisa asa teu bisa we ajeg nangtung teh kitu meureun anu disebut ngarumpuyuk. Kawas kuring harita tuluy sideku yang hareupan koper digamparkeun ngarumpuyuk padah atuh buktina karasa leungeun Bicio pageuh nyakel kana pepeteuyan. Duh ieu mah yeuh karunya mun. Den epokeun heula atunya sakedap mah cek Bicio. Da teu nanaon atuh Ibi. Walon kuring. Ieu mah rada lalieur meusan Ibi. Kurang sare meureun wengi teh taksiran mah. Kuring nyokot samping deui tina 3 kopor teh. Ye Bicio samping teh keur simbut barudaknya engke. Karunya atuh bisi eueuh simbutna engke. Ieu mah nu keur hiji deui mah keur juragan pamegetnya. Entong ketang entong. Ieu bae nya 2 wae keur si Ujangnya karunya. Bari sok we deui samping. Anu hiji deui digolerkeun dina koper. Kaburu inget manten yen kuring rek indit. Jeker rek indit keur saendengna. Rada ngabrigidig malah saenggeus kuring nyebutkeun simbut keur juragan pamegat. Kuring malik deui bari sideku kana lomari kop nyokot calana budak 2 nu lanceukna jeung nu adina. Ngahaja nyokot anu geus bararutut baju budak teh. Bi ieu calana si Ujang mah arek dibawanya ku kuring. Engke teh keur tilam katineung. Minangkana mah keur ngadeukeutkeun kuring we ka maranehna nyabinya. Karunya kuring teh sabenerna mah Bi memeh diasupkeun kana koper dibaseuhan heula ku Cimata. Geus nyokot kitu kabaya tina koper 2 deui nu geus lalayu sekar. Bicio ieu kabaya kuring teh nya teundeunnya dina koper bibi. Kahade nyabinya kanyahoan ku batur. Mun hiji waktu si Ujang rungsing ingetkeunnya ka indungna Bi. Susut Cimatana ku ieu kabaya kuring binya. Sina kaambeun. Sugan we atuh ngubaran rungsingna eta budak teh.
Da beda atuh tungtung nage ari bau indung mah bi. Syumohon Aden. Si bungsu nyaring gawat kukuring diburu horeng lancekna ge geus hudang malah hudangna si bungsu ge diheureuyan ku lancekna muhun kitu nya. Aya nu daekeun nu disambat ku Bicio duanana oge montel ka kuring lanceukna mah malah dipangku teh leungeunna pageuh kana beuheung duka rarasaeun kitu yen manehna rek pisah jeung indungna. Aduh korban cenanya mohon korban karunya. Aduh ieu mah ya. Si Ujang duanana geus dimandian kuring geus dangdan nenjo adina make baju hade keukeuh lanceukna ge hayang cenah make anu alus diturut we sakahayangna leuh bangun atohna naker. Bicio kuring teh bisi tinggalin kereta api jig atuh pangnetemakeun delman bi kuring erek indit bi. Manehna indit maksa ngais si bungsu meureun sosonoan maksudna mah lanceukna keukeuh hayang milu ditungtun bae tungtungna mah kuring ngan sorangan di imah teh koper dijingjing jeung tolombong hiji geus dikatepaskeun. Kuring lelempangan di tengah imah handapeun jam deket lemari aya potret kuring jeung salaki basa anyar pangantenan moal poho ngahaja ka toko laksing ngadon di potret anu barang breh tetela nyinarkeun kabagjaan teu dipiguraan ditempelkeun kana bilik jeung daluang anu di tokona. Jaba geus semu belel malah potretna ge teu kuat lila ngilikan potretna. Geus kitu red kana lomari aya cangkir Jepang sasetel souvenir ti juragan Walanda moal poho can peupeus hiji-hiji acan lengkep keneh datara dipake kitu nama mun teu salah jero 8 tahun moal leuwih ti 5 kali dikaluarkeunana. Ari souvenirna lengkap keneh anu di souveniranana geus pegat deui. Dua setel biasana tidinya teh nu sasetel deui dibawa kuring ti emak eta mah geus dina tolombong rek dibawa deui balik ka imah. Ayeuna kuring nindak ka bagian anu pangberatna nyaeta datangna deui Bicio mawa delman keur kuring ka stasiun kareret dina jandela si panengah diuk dina deket kusir da kitu biasana mun dititah neang delman
sok resep milu tumpak di lebah manggihan tepi ka imah katenjo deui barudak teu daeken diajak turun mohon karunya cenanya bade papisah cenah doh aya mah yeuh aduh mohonnya tekenging diturutan ieu mah mohon aduh adah ieu mah sok si bungsu dikakuringkeun bari telemek tenyarek bicio akutan koper jingan jeung tolombong dibereskeun ku kusir dina delman kuring ngajengjen keneh di tengah imah mamangku si Ujang sakali deui asupe ka jero kamar duka rek ngilikan naon maksud teh tapi panon mapai kana sagala kana bilik kana tempat tidur kana luhur lomari kana kap stok dikotetak ku paningal imet aya nu kaliwat embung nyaritakeun sanggeusna kitu rek diliwat bae lebah paungku-ungku kuring jeung bicio memeh jut tina golodog atawa meh teu elingna kuring basa si panengah dipaksa dicokot ku bicio teu nolih sanajan jejeritan oge urang liwat bae lebah kumaha kuring turun deui tina delman nunggeus rek jug pisan indit muru deui kamar sabab kadenge si Ujang jejeritan angkeuhan rek digalemoh deui ku kuring tapi panto geus teu dibuka ku bicio pokna bari midamdam gerak angkat enden mah gerak angkat ka ditu gerak angkat tong ditinggali deui putra mah entong ari moal dicandak mah karunya enden karunya entong lebet deui enden gerak angkat ka ditu meh sarua ceurikna tararik si Ujang jeung pangasuhna geus lebah dinya mah urang liwat kuring embung nyaritakeun deui giritik kuda maju kuring nangkep si bungsu satakerna maksudna mah hayang ngeureunkeun ci mata aduh karunya ieu mah yeuh parantos den isin atuh kudu ngalangkung entos bilih kumaonam keh tos ulah nangis wae atunya den cek kusir tepuguh-puguh duka nyahoeun meureun duka henteu naon anu jadi sabab pangna kuring cerik buru-buru kuring nahan ci mata hatur nuhun nya tos bergabung hapunten wae nya teu tiasa ngabsen muhun hatur nuhun sataasana oge nya mohon hatur nuhun nya katenjo rentang-rentang istri duaan sidik istri mantu mantri guru jeung bojona juragan kumis inget janji poe eta rek bareng kana ondangan kusir kukuring dititah mengkol heula sieun pasang rok tuluy tangtu taluluy ka imah anu janji teh leh meureunan barang jol ngan aya bicio hungkul atuh nuker midamdam kadua si Ujang anu can repeh jejeritan dipikir mah puguh ge tepuguh-puguh deui memeh ka stasiun teh
kusir diparentah heula mengkol heula ka kenca tuluy ka katuhu mengkol deui jol deui ka sakola si Ujang. Pak kusir urang ka sakolana heula nya ye barudak karunya. Nya Aden. Nya siap. Kuring ge teu terang rek naon atuh ka sakola si Ujang da tetela arigok jeung si Ujangna malah teu luas malah mah buktina basa ka tembong loba barudak di buruan sakola tanda keur ngabaraso keur ngaraso delman kuring dititah eureun sina kahalangan ku tangkal siga anu nyumput ulah katembongeun kuno ti sakola. Duka ngartieun meureun duka henteu kusir buktina dan nurut bae bari teu lemek henteu nyare. Kuring netep kalebah sakola kalebah barudak keur arulin nepi kadenge lonceng yen kudu arasup deui ka kelas. Geus kitu kuring nitah deui kusir sangkan indit sina ngaliwat ka hareupeun sakola apal kelas 2 ti lebah ditu malah apal deui lebah mana si Ujang diukna da sok rajeun mapageun mun keur salse ngelangan pangasuhna bareto nu keur anyar keneh di kelas 2 na da ayeuna tara dipapageun deui indut isuk-isuk jeung bapana balik sok bareng jeung batur. Teu kaharti ku kuring sorangan oge make nangtung dina delman lebah kelas 2 tuh lebah ditu cenah diukna si Ujang katenjo lebah kelas 2 rea ramo barudak ngaracung teu puguh-puguh kuring make ngelok heula keur nangtung dina delman padahal lamun kuring boh kuring ku kitu moal katenjo najan henteu ngelok oge. Tuh anu itu mah tetela gening ramo si Ujang anu ngacung teh taksiran mah manehna teh rek barang tanya kitu ka guruna atawa rek ngajawab anu ditanyakeun ku guruna atuh. Banguna teh taya anu bisaeun anu sejen mah sugan ngan si Ujang we wungkul anu bisaeun teh nu matak we manehna teh ngacung tetela itu mah ramo si Ujang da kaciri atuh ti kajauhan oge meuni lalencop kitu ramona tuda kawas ramo budak awewe si cikal mah Ujang hampura emak nyajangnya. Ti kajauhan keneh geus katembong si Oha adi beuteung kuring geus aya di stasiun bangun keur ngadagoan kuring da teu kaciri ti kajauhan oge bangun atoh basa kuring katembong bareto mah si Oha teh cicing di imah kuring saenggeus magang pindah cenah saimah jeung baturna pokna rek diajar hirup geus kajudi deui beda kretegna rek naon pangna manehna aya di stasiun.
moal salah kalah kumaha oge jeung temencog deui sangkaan barang manehna tas mang melikeun karcis munjungan bari ngasongkeun amplop. Mi, dipiwarang ku engkang mi, nyanggakeun serat. Cenah kakara karampa oge karasa ipis euy isi amplop teh sidik lain surat malah da kaciri ngelembangna oge aksara citak anu jeraeun amplop geus kacipta we naon eusina sanajan can ngarasa nenjo saumur hidup oge kalah ka ngadenge dina dongeng wungkul nu matak teu hayang deui muka ngan sakecap ti kuring ka si Oha. Mi HP barudaknya, mi HP. Dina kareta api menang 3 tempat di juru bawaan dipangmerenahkeun ku kuli plat. Budak dina lahunan teter jalan wae hayang nangtung hayang nongol di kana jendela diantep be kumaha sakahayangna maksudna ngarah anteng di na kareta. Dihareupeun aya awewe duaan geus tengah tubuh darasaan temencog be kana beungeut kuring nyahoon kitu yen dina kuring aya amplop can dibuka anu eusina surat talak milik kana mencrongna bangun ngera-ngera mah kawas nya nyarahun marah nehna tea. Lebah ditanya tetela pangawasana lalaki teh papisah kapan kakara tadi isuk-isuk atuh tapi memeh kuring celat kana kereta api surat pangjurung balik geus bisa kabahankeun tetela gampang pisan geuning nyerahkeun teh kawas teu rangkepna bareto kudu di patri heula ku janji kudu dipenta ku karihit heula kakolot ari surat talak mah geuning bangun cukup kumenta bari ngaliwat sareng waktosna sep cenanya mohon kitu aduh karunya nya di bahanan surat talak cenah doh mohon aduh alhamdulillah dah dongengna nugi ka dieu heula nya mohon insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri anu katilu mangkingceung haturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.